Wadia balad dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita paeh marakayangan. Ayeuna bagean anu ka genep welasna nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng paeh marakayangan bagean anu ka genep welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Mipir lamping nulung kawing mapai jungkrang anu longkewang turun gunung unggah pasir kitu ceuk paribasana anu dilakonan ku Ki Durja dina poe harita. Manehna geus teu paduli deui kana nanaon anu penting mah bisa tereh nepi ka tempat anu dituju. Nalika anjog ka hiji mumunggang breh tidinya katempo aya haseup di pelebah kandang sapi. Berarti geus deukeut ka pilemburan ieu. Sebab itu geuning aya haseup ngaleun. Ceuk Ki Durja bari ngagerendeng terus nuluykeun deui lengkahna. Tetela bener pisan perkiraan Ki Durja. Sabab tekung silila manehna tepung jeung saurang aki-aki nu tas marab sapi. Laju Ki Durja tumanya, "Samburazun, punten Ki, ari lembur pasir nangka kira-kira di dia jauh kene degi?" "Rampes, atuh geus deukeut ti dieu mah. Tah tinggal mudun ka lebak, didinya terus ajat kana jalan satapak. Engke oge bakal katenyo aya imah tilu dengan eta-etana lembur pasir nangka mah moal bireug deui." Temal si Aki bari nunjuk ka pelebah lebak anu teu jauh ti kandang sapina. "Nyare ka saditu ka pasir nangkana.
sambung si Aki. Are kabah Wasim tujuan mah ieu teh Ki. Aya di imahna teh nya kira-kira na eta Bawasim. Oh, bakumis teh ya. Aya jiga nama da kamari oge Aki bapak ge waktu keur ngalabole di kebon. Nya syukur atuh ari ayam. Ari imahna ciri-cirina kumaha Ki? Eta tah hadeupna tina inju di pakarangan imahna aya tangkal rambutan jeung loba tangkal nangka. Oh gitu. Nuhun atunya kuring rek tuluy ka ditu we ayeuna Ki. Pungkas Ki Durja sanggeus nganuhunkeun manehna tuluy indit deui ka palebah jalan sapanuduhan si Aki. Ki Durja meuntas lebak anu caina herang. Nu saterusna maena hanjat kana jalan satapak. Teu jauh ti dinya katenjo rentulna suhunan anu ngan aya 3. Ki Durja seri leutik sabab ngarasa rada jongjon dumeh tempat anu dipaluruhna moal lila deui oge bakal kapanggih. Sedengkeun kaayaan di sabudeureun imah Ki Kumis estuning rehes comrek simpe sepi jempling nalika Ki Durja anjog kanu ditujuna. Nu aya ukur seungitna nangka asak kaambek ngahudangkeun rasa hayang ngasaan. Komo waktu nenjo ranggeyan rambutan nama anu bareureum jaba maranod ngahalangan jajalaneun dabubuhan tangkalna pendek. Ki Durja teu kuateun nahan leungeunna anu gateul hayang metik jeung ngarawel. Tapi karek oge ramo leungeunna rek antal kana rambutan anu ngaroyom ka jalan. Ujug-ujug sier beuletak. Batu sagede muncang meneran pisan ngahanca kana tarangna. Ualah. Ki Durja ngagoak lantaran ngarasa nyeri lain bobohongan. Amarahna jadi ngentab. Komo waktu nyabak tarangna nu karasa buncunur. Getihna beuki ngagolak wae. Kurang ajar. Nasaha mangklukna anu maledog aing. Awas ya mun kanyahoan dikakesak sia ku aing juring. Kintu kukulutusna Ki Durja. Di barung ku buringas matana nitenan ka sabudeureun eta tempat. Sabot keur kitu ngong kadenge esoraki Aki seurik bangun nu ngeunah pisan. Atuh puguh we Ki Durja jadi culang cileung jeung culak cileuk ngan henteu ari culak colok mah. Sabab anu seuri teh teu katempo jalmana. Bangsat. Ieu pasti pagawean si Aki Kumis. Nah di mana cenah mangkelukna? Piraku bogaeun ilmu kahalimunan mah. Gerendeng Ki Durja bari taki-taki. Dina nalika keur kitu korosa kurobas. Di palebah rungkun kirinyuh handapeun tangkal nangka aya nu ngorosak. Ki Durja mesem sabab manehna yakin eta pasti Ki Kumis. Gajleng. Ki Durja ngagajleng kana rungkun tadi, maksudna rek ngabetahkeun anu ngorosak. Kurobas, gui. Ki Durja kacida kagetna waktu esoran nu ngagoik dina jero rungkun. Sabab lain Ki Kumis nu aya, tapi malah begu ngabelenyang lompat. Gajleng. Ki Durja gentak ngagajleng deui demi nyingkahan bagong anu rek nyuruduk. Ki Durja dengklang kana tangkal nangka. Ambekana jadi rada gancang alatan ruas oge dumeh ampir-ampiran bitisna beunang digadil ku sihung begu. Sora seuri aki-aki kadenge deui malah aya nama beuki tarik jeung jelas. Edan. Kaluar Ki, ulang ngareuyaan wae Ki. Kuring aya keperluan kacida penting na ka Bawira Ki. Ganjak kaluar Ki. Akhirna Ki Durja bekas oge omonganna sabab ngarasa jengkel. Kajaba teh eta mainna diudag-udag ku waktu anu genting.
nya ka dieu we atuh aya perlu mah ka imah dewe ulah ngadon ngajedog di dinya bari rek maling rambutan sagala rupa ya Durja. Cek eta sora. Atuh Ki Durja gancang ngalieu. Pas ngalieu ana breh teh dina golodog geus katenjok saurang aki-aki keur ngajantang nangtung bari nyekel katepel urut tadi nyentang tarang Ki Durja. Alah sakti oge si aki aing jadi kataji ku ilmuna sekalian we gitu aing oge guguru ka dieu hayang nyaho rek dicobaan kitu gerendangna Ki Durja bari tuluy muru nyamperkeun. Sampurasun hampura Ki, aduh hampura lamun kuring geus culangung rek maling rambutan Ki, cek Ki Durja bari munjungan. rambes nyadeuna naon tapi awas mun sagali-gali deui rek aya keperluan naon ilaing ka dieu. Ari maksad bah kuring teh keur malurubah wira pada nyarita rek ka dieu harita teh. Oh si Wira Gadi aya ari eta di maksud mah da biji jingna da di dieu aya naon gitu mage si Wira Gadi di jujulan jaga rupa. Nya di mana gitu Ki cicing lagi mangkane ieu teh kacida penting lagi samporet waktu ja bari Ki. Temal Ki Durja jiga handeueun. Di didu si Wira Gadi mah geur datapa di guha. Dageon we aduh da tinggal sabeuting deui ieu. Isuk oge lekasan lugai geratina tapak aya si Wira Gadi teh. Lang Ki Durja ngahulang heula tapi terus pok cumarita deui. Nya teu naon atuh kuring rek didaguan we tapi wayahna we kuring rek ngilu nungguan di imah aki kumaha kajen teu lamun kitu Ki. Nya kajen teu naon so gaduh ka dieu ka jero cek Ki Kumis. Sedangkan Ki Durja kacida bunga heuna sabab manehna boga waktu sapeuting pikeun ngobrol jeung Ki Kumis supaya bisa ditarima jadi muridna kawas Ki Wiragati. Caturkeun waktu peutingna nalika Ki Durja keur mandako sila hareupeun Ki Kumis bari sakali-kali nyuruput cikopi haneut tina batok. Ki Wasim alias Ki Kumis tumanya ke Ki Durja. Ge aya naon ieu teh nu sabenerna dume ilaing nepi ka nyusulan si Wira Gadi ka dieu sagala aya naon. Jadi kieu Ki kuring rek jujur we ari nu sabenerna mah kuring duaan teh keur diudag-udag ku polisi gara-gara nama tina kejadian anu geus 30 tahun kalarung waktu kuring ngarampok kula wargana Juragan Wijaya urang Pasir Jati. Tah kuayan hal eta kasus teh dibuka deui dumasar laporan ti saurang jajaka anu nyangun kana panyamaran Bahwira. Katurug-turug si Gumarang anak Bahwira geus beunang dikacarak ku pihak polisi alatan mantangul ngadon ngajorag si Rahmat bari leuheung lamun tele gelut nama kapan ieu mah kalah meunang wiwirang sabab ele jajaten coba beunang dia dibawa ku polisi Ki. Ki Kumis unggut-unggutan tapi dibarung ku matana anu dumadakan beureum. Berarti ari kitu mah aki bakal kabawa-bawa mun jeung polisi kaburu manten datang ka dieu teh. Waduh dasar sial ieu mah ari jugan teh lain buronan polisi ilaing jeung si Wira Gadi teh. Aduh repot atuh ke kami nah. Nyawayana we Ki ayeuna mah kapalang baseuh kuring oge rek sakalian we ngalapel muka aki supaya engke mun kaluar ti dieu bisa ngalawan Ki. Moal bisa deuleu aing mah derek nurunkeun deui ilmu iwal dikasih Wira Gadi. Peda eta ge geus kagok we da mun nyaho ti anggalna mah teu harayang deui kudu manduan jalma jahat. Wayana we lamun izuk si Wira Gadi
geus dreng mah tirakatna ilaing duaan kudu gancang mantau di dieu ngaradewek di ka babawa deuleu cek Ki Kumis. Sedangkan Ki Durja kaceda kagetna. Sabab teu nyana Ki Kumis boga pamadegan kitu. Satekah pola. Harita Ki Durja ngarayu ka Ki Kumis sangkan daikeun narima dirina jadi muridna. Tapi hasilna tetep Ki Kumis pageuh dina pamadaganana. Atuh najan kuciwa Ki Durja teu bisa pajar kumaha kajaba kudu narima kana kanyatanan. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna dina wanci haneut moyan. Memang bener oge caritaan Ki Kumis kamari peuting. Torojol keur kitu Wiragati norojol datang balik di tempat tirakatna. Sagebragan mah Wiragati kaget dumeh Ki Durja geus nyampak aya di dinya. Durja dati iraha ilaing aya di dieu. Kapan nyaho sia teh ku aing dicaram inca jauh-jauh. Ari si Gumarang anak dewek di mana Durja? Tanya Wiragati bari gek diuk dina talupu. Aduh, hampura Kang. Kuring rumah salah. Jeung teu bisa ngaping si Gumarang anu mantangul. Ari di dieu mah tipe mangkukna Kang. Nyaya naon anu kejadian ka si Gumarang Durja? Gancang caritakeun. Kalayan teu talangke deui ngan derak-dek koe Ki Durja nyaritakeun jujutan ngeunaan si Gumarang timiti dirina ngalatih tug nepi ka si Gumarang kabur demi ngajorag Jang Rahmat di imah dinasna bidan dia. Kabeh ditek-tek teh anu kaliwat, kabeh dibejakeun, dibeunyer beaskeun tug tepi ka akhirna si Gumarang eleh jajaten jeung kacerek ku pihak polisi. Atuh ngadenge guaran caritaan ti si Durja model kitu, Wiragati katempo kekerot. Pipina kembung-kembung we, matana mureleng. Dasar anak Ata Adol teu beunang pisan dipapagan ku kolot. Kurang ajar. Tungtuna jadi ngadoreksakeun kolot-kolot kene. Mun modar we sakalian si curig deh. Durja, hayu urang jorag pisan ayeuna keneh jeung dewek jorag polisina. Ulah zieun deuleu dewek anu bakal nyangarupan polisi mah deuleu. Ngadenge kitu Ki Kumis nempas. Wiragati, ulah gurung gusu debungu moal dibenereun deuleu Wiragati. Da moal kuat atuh ngalawan kekuatan nagara mah. Sing ilaing sakti oge da aparat mah loba akalna. Moal kuat ngalawan jalma beungar jeung ngalawan pajabat hese komo aparat mah. Leuwih hade bigirkeun heula ku cara nu alus. Tapi wayahna ilaing duaan kudu gancang indit di dieu. Lantaran dewek teu sudi mun kudu boga urusan jeung nu karar itu patut. Komo nu cara ulat mah. Sakedapan mah Wiragati jadi mikir sabab aya benerna oge cek Ki Kumis. Manehna moal kuat ari kudu langsung ngalawan pasukan aparat mah da jumlahna oge loba. Kajaba dikeureuyeun saurang-saurang. Tidinya manehna boga rarancang pikeun males heula kanyeri ka Jang Rahmat anu bakal jadi sasaran pangheulana. Sabot keur kitu atuh ujug-ujug ceger. Kadenge sora bedil tarik pisan dibarung ku sora pating gorowok. Kebuk. Siap. Dina posisi masing-masing. Siap. Ngadenge kitu tangtuna we Wiragati kasundut deui amarahna. Bangsat. Ieu pasti gara-gara si Gumarang anu betus. Awas di podaran sia ku aing anak haram jadah. Jeung teuing anak kajeun teuing anak tinggal anak bungan mantangul. Jadi kolot anu kadoreksakeunana cuy. Kitu pokna Wiragati bari noong tina sela-sela jandela.
pas ditoong anak breh teh bener pisan dihareup geus ngacecir aparat kapolisian anu samagre anu samakta ku sanjata laras panjangna katampona kabeh sayaga nunggu komando. Dina pada eta Padarsa salaku komandan ngagorowo. Wiragati ilaing geus dikepung leuwih hade ilaing nyerah setelah bongkokan. Wiragati Rai beungeut Wiragati jadi rai beureum rai geuneuh barobah jika besi atah beuleum kitu deui Ki Kumis mainna jadi kabawa ambek. Kieu jarana mah gabak sa aing kudu ngalagukeun ieu Cek Ki Kumis bari tuluy gegere nyeman mapatkeun wawasena teu pati lila pok Ki Kumis nyarita. Wiragadi Durja ilaing gancang kaluar di ieu imah ku dewek ilaing duan dijamin moal kajeungeun moal kadeleheun ku eta pihak polisi kajaba ilaing duan geus liwat jauh di imah ieu gancang kaluar. Wiragati silih leret jeung Ki Durja lantaran masih ham-ham kene tapi Aki Kumis kaburu manten nyentak gancang idit atawa gua aing diserahkeun pisan kalia ilaing duan ka polisi deuleu gancang idit mabur. Dikitukeun mah satuluyna Wiragati jeung Ki Durja ngagugu kana parentah Ki Kumis. Kalayan barijeng dilimpudan rasa heran. Duanana ngalalenggang lempang hareupeun irung Padarsa jeung anak buahna anu ngajalejer mawa senjata tanpa kanyahoan. Sanggeus Wiragati jeung Ki Durja jauh ninggalkeun pasir nangka Ki Kumis gancang kaluar rek nepungan Padarsa anu nangtung panghareupna. Bundan Pak manawi nuju milarian saya teh tanya Ki Kumis matana nu deleng mencrong miring ka Padarsa. Manawi Wiragati aya di dieu sok gancang sina kaluar ulah dibere panyalindungan Ki cek Padarsa dina posisi sigap nodongkeun pistolna. Geula Pak ulah waka nodong kitu dagi mah teu salah teu balilah jabat teu nyaho di urusan anak oge sok mangga we bade kalebet mah si bade pilarian galeda da di magi mah taya sasa ulah bohong Ki sabab numutkeun laporan ti anak si Wiragati yen si Wiragati teh keur aya di dieu cenah. Oh gitu nya agi oge rumasa salila saminggu si Wiragati teh aya di dieu tapi agi mah teu apal yen eta teh buronan polisi jabat di eta ayeuna mah si Wiragati na geus miang deui mangga we bilih teu parcanten mah bilih bade diparios sok galeda. Padarsa ngareret ka anak buahna mere isyarat sangkan gancang asup pikeun mariksa. Kalayan teu loba catur deui sabaraha urang polisi tuluy arasup ka imah Ki Kumis. Aya kana 15 menitanana sakabeh rohangan jeung popojok dipariksa kaasup di pakarangan tukang tapi weleh sanggeus si kotek-tak ditoongan nu di teanganana teu kapanggih. Satuluyna salah saurang di antarana ngalaporkeun ka Padarsa yen si Wiragati taya di tempat. Lapor komandan, buronan sudah tidak ada di tempat. Sisir nepi ka radius 5 km. Lamun teu kapanggih keneh, gancang ganti ku rencana B. Siap komandan. Cek anak buahna bari tuluy malencar dituturkeun ku Padarsa. Sanggeus ngomong heula ka Ki Kumis. Ki, ayeuna Ki aman. Tapi lamun dina hiji mangsa si Wiragati kanyawan aya di dieu. Kapaksa Aki oge bakal boga urusan jeung pihak polisi. Ki Kumis ukur nyengir pait bari malik mencerong ka Padarsa anu terus ngaleos. Pamiarsa sadayana cag urang tunda heula
ngeunaan padarsa anu keur ngudag-ngudag si Wiragati. Pikeun satuluyna mangga urang caturkeun heula kayan Jang Rahmat. Sanggeusna kajadian tarungna jeung si Gumarang di imah dinasna Budiah. Jang Rahmat milu ka kantor polisi jeung mamangna demi mere katerangan ka atasanana padarsa yen si Gumarang geus nyieun tindak laku kajahatan. Maka dina poe eta keneh si Gumarang dikurung di pangberokan. Sapoe ti harita Jang Rahmat balik deui ka pasantrenna pikeun ngalaksanakeun tugasna salaku guru ngaji. Dina danget eta sarengsena anggeus ngajar. Mama Kiai Solihin salaku guruna mepeujehan sangkan Jang Rahmat nyimpang heula ka imahna. Maka tanpa loba tatanya deui Jang Rahmat langsung nepungan guruna sakumaha parentah ti Kiai Solihin. Dina hiji paguneman Mama Kiai Solihin tumanya ka Jang Rahmat. Ke. Ari si Wiragati teh geus kacerek atawa acan mat. Pedah asa hese-hese teuing tah jalma teh beunangna bisaan ongko nyumputna pinter seperti Japati leueur leuwih ti belut. Nu mawi teu acan mama. Padahal kirang kumaha ti pihak kepolisian mah tos ngerahkeun upayana. Tapi nya kitu teu acan aya hasilna mama. Oh kitu. Paingan atuh can aya bejana. Sing sabar we heula. Da ira-ira oge pasti beunang ieu. Tapi kilang kitu hade hidup ulah balang. Da mama yakin si Wiragati pasti datang deui dina kayaan anu beda. Jeung deui poma ulah kajongjonan teuing ninggalkeun bidan dia. Oh, mohon mangga mama. Tapi punten, abdi teh bade tumaros. Kinten-kintenna si Wiragati teh ayeuna nuju guguru deui supados langkung sakti eta nepi kumaha mama. Ari ceuk mama mah moal jauh ti kitu mat. Makana hidup ayeuna diangkir titah gadi oge. Sabab mama ngarasa melang bisi hidup balangan. Wayan hal eta hidup kudu nambahan deui pangarti jero. Mangga mama, abdi ngiringan kumaha saena we numutkeun mama. Walon Jang Rahmat mahena surti kana naon anu diucapkeun ku nu jadi guruna. Ti harita dina sajeroning saminggu lilana Jang Rahmat digembleng dilatih deui ilmu pangaweruh ku guruna. Utamana dina bag-bagan ilmu silat pikeun nambahan jeung ningkatkeun wawasenna. Kaasup jurus-jurus silat tingkat luhur ciptaan Mama Kiai Solihin. Nincak poe nu kasalapan dina waktu purnama anu kasalapan. Cunduk kana waktuna Kiai Solihin pikeun nyampurnakeun sakabeh wawesen anu geus diwariskeun ka muridna. Dina simpena wanci peuting handapeun cai anu nyurug. Jang Rahmat katempo keur sila bari teu kandat ngadawamkeun Asmaul Adzam dina sajeroning hatena. Panonna dipeureumkeun. Leungeunna ngabentuk nyembah diuk sila sinuku tunggal, pikiranna dipuseurkeun ka Nu Maha Kawasa. Sementara Kiai Solihin nyirnakeun cai menang narekahan timiti embun-embunan Jang Rahmat nepi ka sakujur badan. Ti luhur sausap rambut, ti handap sahibas dampal, ti gigir sahelai bulu kiang, kabeh disimbeuhan. Sanggeus rengse Kiai Solihin kadenge ngandika kedaling lisan. Alhamdulillah geus rengse jalu. Sok geura beunta. Hayu ayeuna mah urang balik deui ka imah. Ke di ditu
amarek aya obrolkeuneun ka hideep saeutik hayu. Nusa terusna antara guru jeung murid teh laju arindit ninggalkeun Cicurug. Laleumpang mapai-mapai sisi wahangan ngaliwatan jalan paragi lalar liwat urang lembur ari kareumah. Najan kayana ukur kacangan ku bodasna cahaya bulan, tapi teu matak ngatog pikeun mamake solihin jeung Jang Rahmat. Tapi nalika duanana anteng-anteng leumpang mapai-mapai jalan satapak di sisi wahangan, nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.